Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad dongeng Ki Agus Jago di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa. Diiring ku kadedeh kanya Gusti anu maha suci, urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita si Jurangrong. Ayeuna bagian anu ka opat nanya pamirsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kakang Aan Merdeka Permana ti Palihan Bandung. Kangge Kang Aan ngahaturkeun rewuh laksa ketika kabingahan. Rehna parantos ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina kandaga dongeng Ki Agus Jago ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subrek kantun subrek heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nyin hilap di like di komennya anu saseueur-seueurna. Lain naon. Mamang mah sok bingah kitunya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng si Jurangrong bagian anu ka opatna. Kumaha salajengna? Sor cikopina, betot simutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzelan di tengah jalan. Tumpak, dung, tes. Para wargi sadayana kadenge harita Ki Bagus eta keur cumarita. Lamun militer ti sagara herang geus sayaga. Urang anu aya di Pakuan kudu geus tatan-tatan pikeun bantuan ngagempur karaton Pajajaran. Ceuk Ki Bagus eta. Ngan basarengse nyarita kitu leungeun Ki Bagus eta ngarawu barang teuing suuk teuing siki salak. Nalika geus dicekel belewer eta barang teh dibaledog-baledogeun ka luhur wangunan. Jeleng kadenge trong-trang kenteng sirap pareupus jeung barolong kusabab dibaledog di handap ku Ki Bagus eta. Piur awak ginggi ngabelesak ngajauhan wubungan eta kenteng. Celeng. Gin lompat di luhureun wubungan. Luncat mentasan sabaraha bangunan. Sup ginggi asup ka istal kuda tempat manehna sare gigireun istal. Kadenge aya anu bingbrit ngaliwat ka istal, tapi ukur ngaliwat. Teu kungsi lila kadenge deui sora anu bingbrit. Sarua ngaliwat ka istal. Ngan barang jeung eta kadenge aya sora lalaki ngejerit. Ukur hawar-hawar
jangan sakali ngajeritna. Geus kitu mah reup jempling, sepi jempling rehe combrek teu kadenge sora naon-naon deui. Ginggi teu wani kaluar ti kamar sisieun istal kuda. Sabab gerakan anu lumpat anu nuturkeun jalma nu hareup karasa hampang. Ukur nyirikeun yen jalma kadua anu lumpat teh ngaliwat ka istal boga pangabisa anu kacida luhurna. Nepi ka sora ngapelesatna meh teh kadenge ku kaseuketan runguna gin-gin anu geus asa kalati. Ginggi sapeupeting ukur ngadedempes. Saha atuh anu keur diudag jeung saha anu keur ngudag. Manehna teu bisa ngajudi. Jeung pedah naon deui jalma anu lumpat ti heula diudag ku jalma anu pandeuri. Ginggi oge teu bisa ngira-ngira soal naon. Dararasaan mah asa dirina anu diudag deh. Padahal geuning lain dirina anu diudag deh. Waktu teu karasa nyerelekna. Geus liwat saminggu. Eueuh kajadian nanaon. Eueuh jalma nu cacarita yen peuting harita aya nu silih udag jeung eueuh bejana aya jalma anu katewak. Ngan nincak dina poe kadalapan Ki Bagus Seta ngirim utusan ka karaton Sri Bima. Ieu unjukeun ka Kanjeng Raja. Kunaon rakean Wiraprana geus 7 poe henteu gawe gitu. Jung laporkeun. Ceuk Ki Bagus Seta ka kurir anu rek diparentah unjukan ka Raja Sri Bima. Eueuh beja penting sanggeusna ti eta sabab warta ngeunaan rakean Wiraprana teu gawe geus saminggu teu puguh buleh hideungna. Ngan basa Ginggi tepung jeung rakean Wiranala manehna katanyaan tur eta pananya teh mungguh matak jadi pikiran keur hate Ginggi mah. Bapak kaula geus saminggu leuwih indit teuing kamandi ieu teh teu kanyahoan teu kadenge beja-bejana acan. Sedangkeun di Puri Bagus Seta di teang eueuh di imah suhu kamana atunya bapak kaula teh. Ceuk rakean Wiranala nyarita ka Ginggi bari paromanana ka tembong ngingu kabingung. Nah ku salira parantos ditataroskeun ka saban jalmi agan. Ceuk Ginggi. Geus ari ditatanyakeun mah malahan ka saban jalma anu ngaliwat ka asup ka Gusti Prabu. Ku kaula geus ditanyakeun ngeunaan bapak kaula nyatana rakean Wiraprana. Kumaha tah kasauran Kanjeng Raja? Puguh matak bingung keur kaula oge. Kanjeng Prabu teh ukur nyarios kade ulah geruh. Saurna nuju ditalungtik ku telik sandi cenah ngeunaan bapak kaula teh. Ceuk rakean Wiranala ngajelaskeun. Ginggi oge jadi panasaran. Hayang apal kumaha hasil panalungtikan telik sandi ti karaton. Tapi geus meh sabulan lilana beja ngeunaan ka mana leosna rakean Wiraprana atawa bapana rakean Wiranala teu puguh boleh hideungna. Eueuh warta-wartana acan. Sabot keureueuh di istal kuda sameme sare Ginggi malikan deui kajadian sabulan katukang. Nyatana maehna pikeun nalungtik. Harita mangsa peuting Ginggi ngadedempes di luhur hubungan imah Ki Bagus Seta. Ngadedengekeun paguneman antara Ki Bagus Seta jeung bangsawan Soka. Eta Ki Bagus Seta jeung bangsawan Soka teh
keur cacarita yen kudu waspada iatna jeung ati-ati dina nyang hareupan rakean Wiraprana anu jelas-jelas diutus ku raja pikeun jadi telik sandi ngintip pergerakan Ki Bagus eta. Geus kitu Ki Bagus eta maledogeun sisikian deui kana wubungan kenteng jiga nu apal yen diluhureun wangunan imahna aya nu keur ngintip. Celeng nalika siki suuk ngabelesat gin-gin ngacorelat luncat ngajauhan wangunan Ki Bagus eta ngan kadienakeun Ginggi jadi mikir yen anu kapergo ngintip tina wubungan teh lain manehna geuning buktina barang teas anu ditenggorkeun kaluhureun kenteng teh lain nuju ka manehna tapi ka tempat sejen. Harita mah Ginggi nyangka yen polahna geus katohian anu matak gancang bingbit lompat. Basa Ginggi keur ngadempes di enggon kadenge aya nu keur silih udag ngaliwat pisan ka pipir istal kuda. Geus kitu kadenge nu ngajerit nandangan ka nyeri. Les we eueuh sora-sora sejen deui jempling tepi ka wanci isukna. Harita mangsa peuting Ginggi ngadempes di luhur hubungan kenteng teh ngadedengekeun paguneman antara Ki Bagus eta jeung bangsa Wasoka. Manehna mikir-mikir deui saha sabenerna jalma anu ngintip sarua jeung manehna anu dikira-kira ku panyangka teh Ginggi jalma diudag teh dibinasa ku anu nyusul tukang ngeunana tapi saha anu ngudag jeung saha anu diudagna Ginggi can bisa ngira-ngira. Para wargi sadayana bakal nuding aya rupa-rupa sangkaan tina kajadian nyilesna rakean Wiraprana anu teu pupugu. Anu matak disebut kitu sabab rakean Wiraprana di dayeuh Pakuan loba anu teu mikaresep. Para pangagung di Pakuan anu kasebut jujur dina ngurus tata nagara teresep karakean Wiraprana kusabab kasang tukang harkat rakean Wiraprana hese dipaluru lamun mah teu disebut palsu. Sasama mena teu ngarasa apal ari Wiraprana teh turunan ti mana saha kolotna saha indungna. Ceuk Wiraprana hiji-hijina nu apal mah kana asal usulna ngan ukur Prabu Ratu Sakti. Cigwe tanyakeun ka Kanjeng Prabu dapiraku kaula anu kudu nikukur cek Raden cek rakean Wiraprana nalika ditanya ku salah saurang menak nu di Pakuan. Para menak samodel Ki Bagus eta jeung bangsawan Soka teu resepna karakean Wiraprana teh kusabab dianggap loba teuing dedeketan jeung raja. Ieu cenah ngabahayakeun pikeun kapentingan Ki Bagus eta jeung bangsawan Soka. Sabab ulah aya pangagung anu katembong dedeketan teuing jeung raja, sanajan katembong jauh ge ulah. Jadi kudu biasa we. Hartina rakean Wiraprana mah boga musuh dua, kahiji anu cangcaya kana harkat kamenakanana, kadua nyaeta anu teresep ka Wiraprana dedeketan jeung raja. Meureun ari Ki Bagus eta mah teresep ka Wiraprana teh pedah aya beja. Rakean Wiraprana sacara rarancepan geus diutus ku raja
pikeun jadi telik sandi keur ngawas-ngawas segala rengkak polah manehna sorangan. Jadi tidinya Ki Bagus eta ngarasa teresep ka Wiraprana teh daek dijadikeun telik sandi ku raja. Ayeuna ujug-ujug aya beja yen rakean Wiraprana ngiles teu pupuh. Puguh anu nyangka bakal cuscos ka ditu ka dieu. Nah harakean Wiraprana teh geus nyieun perkara jeung para pangagung anu cangcaya ka manehna atawa keur adu hareupan jeung pihak Ki Bagus eta anu rek baruntak. Waspada kana eta masalah. Prabu Ratu Sakti geus ngagero dua pihakna dina waktu anu beda. Mimitina anu dipanggil teh Ki Yogas Citra. Prabu Ratu Sakti mariksa bisi Pangeran Yogas Citra teh kungsi boga perkara jeung rakean Wiraprana nepi ka rakean dileungitkeunana. Teu gaduh masalah abdi mah sareng anjeunna teh Gusti. Kajabi anjeunna kantos ngalamar pun anak si Nyimas. Namun jisim abdi henteu nembal teu masihan waleran. Kitu ceuk Pangeran Yogas Citra nalika ditalep ku Gusti Raja. Bener kitu ngan urusan eta wungkul ceuk raja. Mun ngan ukur urusan eta wungkul panginten Kanjeng Gusti. Prabu Ratu Sakti tunggut-tunggutan bari neuteup ka jauhna. Ari Ki Bagus eta mah menghadap ka raja teu nungguan dipanggil. Sabab inyana anu langsung menghadap. Manehna nyarita bangun anu gempeur di hareupeun raja ngeunaan leungitna rakean Wiraprana. Rupina di lingkungan karaton terus aya ulun-ulun kajahatan ya anu bade ganggu kana katangtreman nagri urang Gusti. Ceuk Ki Bagus eta ngaya-ngaya. Jiga basa yang hareupan Ki Yogas Citra raja oge timbang unggut-unggutan nguping eta caritaan Ki Bagus eta teh. Beja ngeunaan kahariwang Ki Bagus eta ngeunaan leungitna rakean Wiraprana teh antukna tepi oge kana ceuli ginggi. Nah bener kitu Ki Bagus eta neundeun kahariwang anu saestuna. Aing teu apal naon anu sabenerna ieu. Cek geretes hate ginggi bisa nyarita kitu dina jero hatena teh dumeh bae manehna mah geus boga kacuriga yen anu geus meresan rakean Wiraprana teh manehna pisan. Dugaanana kieu Wiraprana katohian ngintip paguneman tina wuwungan. Geus kitu Wiraprana dibeberi ku Ki Bagus eta. Sanggeus kasusul gancang di roga halah. Lamun mah Wiraprana tepi ka henteu pisan layona tangtuna disumputkeun. Kitu panyangka ti ginggi pasti nalika manehna keur noong anu mimiti di dinya teh rakean Wiraprana ngilu noong akur ngan beda tempat. Ngan ari manehna mah teu katohian, ari rakean Wiraprana mah katohian nepi ka diberi. Nah Wiraprana kudu tepikeun ka dileungitkeun nyawana sabab dianggap geus nyaho kana ketak Ki Bagus eta dina nyumputkeun sabagian pakaya hasil pajeg ti nagri bawahan. Harta ku Ki Bagus eta keur digunakeun keur nyusun kakuatan militer nu aya di kandang lante sanggara heran. Apan Ki Bagus eta jeung bangsawan Sokat teh eundeuк baruntak pikeun ngarebut kakawasaan kerajaan Pajajaran.
Lamunnya kitu jahat pisan Ki Bagus eta salaku lanceuk sapaguron aing teh. Manehanana boga niat rek baruntak ngakhianat kadayeuh pakuan. Berarti bener pangarakean Wiraprana dibeberik nepi ka dibinasa oge jigana pedah rakean Wiraprana geus nyahoeun kana rencana Ki Bagus eta. Ceuk pikir Ginggi kudu terus nyieun panalungtikan tepikeun kaboleh hideungna masalah katohyan. Manehna kudu bisa nyimpulkeun naon sabenerna anu keur karandapan kagoncangan nu aya di jero karaton. Manehna kudu usaha sateka pola nalungtik eta perkara sing nepi ka hasil boleh hideungna. Sabot kitu anu leuwih marojeng jama nyarakean Wiranala salaku anak Wiraprana. Kumaha henteu rek kitu. Sanajan anu leungit teh apanan anu leungit teh bapana pisan. Aing curiga ka kulawargana Yogas Citra. Pasti bapak aing geus dikukumaha ku si Yogas Citra. Apanan maranehna pisan anu tresep bapak aing teh. Kitu ceuk rakean Wiranala waktu nyarita ka Ginggi. Seperti biasa Ginggi mah ukur ngabandungan tina caritaan bari sibuk ngurus kuda. Ayeuna mah malah keur ukat akut kahakanan kuda. Nu matak Wiranala nyaritana remen kapotong da Ginggi gawena bulak-balik ngakutan onggo. Sia mah teu sopan ari aing keur cecarita teh ngadeun bulak-balik wae Ginggi. Ceuk rakean Wiranala. Aduh, jisim abdi bakal dirangket atugan saumpami telat digawe. Pan abi gaduh tugas ieu kada rengse cek Ginggi. Tapi manggawe teraskeun gan bade nyarios mah da kakuping ieu ku abdi oge. Cek Ginggi bari haban bulak-balik ngakutan parab kuda jeung onggo. Meureun kusabab butuh tempat pikeun cacarita atawa curhat mun ceuk basa ayeuna mah. Atuh rakean Wiranala nuturkeun ka hayang Ginggi. Nyaeta tetep cacarita sabot Ginggi ngakutan parab kuda. Nya da teu jauh teuing atuh parab kuda ayana di juru istal. Ari kuda ayana di istal bagian hareup. Jadi rakean Wiranala nyarita da pasti kadengieun. Rakean Wiranala sorana biasa lamun Ginggi aya hareupeun. Tapi lamun Ginggi rada anggang, nyaritana rada bedas, da bisi Ginggi teu ngadengieun. Kumaha Raden kirang tarik, kirang jelas cek Ginggi basa cicingna rada anggang ti Raden rakean Wiranala. Nya aing oge rada curiga yen anu geus ngaeureuyaan bapak aing teh pasti kulawargana Yogas Citra jigana Ginggi. Cek rakean Wiranala. Pangeran Yogas Citra pedah naon kitu Raden cek Ginggi. Rakean Wiranala teu talangke daradad we manehna nerangkeun yen manehna ngengken ka bapana sangkan daek manglamarkeun nyimas banyak inten pikeun dirina. Tak kitu. Sabenerna kaula teh bogo pisan ka nyimas banyak inten. Jadi kula nitah bapak kula titah panglamarkeun. Ceuk rakean Wiranala. Sabot Ginggi ngalengkah ngajauh. Kumaha Raden? Bogoh ka banyak inten. Kumaha? Cek Ginggi. Aing bogoh ka nyimas banyak inten. Goblok shit teh dengekeun geura. Cek rakean Wiranala
nyentak keras dabongan teu kadengeun ku Ginggi. Oh nya puguh kitu lain ku teras tapi ditolak pangintennya. Kumaha? Cek Raden Wiranala rada anggan. Nya Raden ditolak ku Nyimas Banyak Inten. Naon? Ditolak. Ginggi nyarita rada bedas. Sia teu sopan. Nyegag aing sagigi. Cek Wiranala ambek. Ginggi ukur seuri dipengkek. Ente nyebat nolak tapi teu nembalan. Eta sarua jeung nolak apanan Raden? Leuwih nyeri hate batan diberi jawaban. Eta matak aing nyeri hate ge eta ta. Jadi teu nolak secara bahasa tapi ngajedog repeh wae ta. Eta Nyimas Banyak Intena. Cek Rakean Wiranala. Sanes nolak panginten Raden. Buat teka kupingeun. Mana sia bonge manya Nyimas Banyak Inten tengah denge makana panglamar ti bapak kaula. Cek Rakean Wiranala. Tapi naon patalina sareng leungitna tuang rama buktosna Raden Wiraprana. Cek Ginggi heran. Ditanya kitu Rakean Wiranala teu langsung ngajawab tapi ngadon kurang kerung heula jiga anu keur ngumpulkeun jawaban sakumplitna. Kieu kula warga Yogas Citrama teresepeun pisan ka bapak kaula teh Ginggi, cenah cek Rakean Wiranala. Lang giliran Ginggi anu ngahuleng. Asa piraku kusakadar teresep kolumaihan Rakean Wiraprana ngan pamanggih Ginggi kitu teu ditepikeun ka Rakean Wiranala. Ginggi mah maleuwih dengdek curiga ka Ki Bagus eta. Buah-buah nu jadi ulon-ulon leungit na Rakean Wiraprana teh Ki Bagus eta. Ginggi masih ingat bae aya sora lengkah dua jalma anu bingbrig silih udak. Geus kitu kadenge saurang lalaki ngacerit leutik. Kacuriga Ginggi anu lumpat teh Rakean Wiraprana diberi ku Ki Banaspati. Geus kitu dipergasa tepi katiwasna. Tapi ieu kakarak dugaan aing wungkul. Sebab can manggih bukti. Nah bener gitu lancik sapaguron aing Ki Bagaseta anu marintah ka Ki Banaspati anu ngabinasa Wiraprana bapana Wiranala teh. Cek pikir Ginggi sanggeus Rakean Wiranala indit ti eta tempat. Para wargi sadayana peutingna mangsa kayaan simpe. Ginggi geus kukulunuan deui disabudeureun puri Ki Bagus eta. Manehna perlu kaluar ti istal kusabab ngadenge beja bangsawan Soka keur nganjang deui ka purina Ki Bagus eta. Jeleng Ginggi ngajleng kana wuwungan bangunan puri Ki Bagus eta. Harita Ginggi gegalacangan jika ucing dina wuwungan. Ngadeukeutan rohangan paragi Ki Bagus eta nampa semah khususna. Kenteng sirap lalaunan dipelengekeun ku Ginggi. Kalawan kacaangan ku Damar anu dijieun tina siki kaliki. Kabireungeuh ku Ginggi. Ki Bagus eta keur diuk dina amparan Alketib buatan Nagri Parasi. Di hareupeunana katempo bangsawan Soka sarua andekak sila.
sabaraha kali bangsawan soka ngaleguk inuman dina muk anu dijieun tina awi bari lelenggakan. Jika nama eta bangsawan soka teh keur ngaleguk tuak, tapi nalika bangsawan soka keur ngaleguk tuak kitu teu kanyahoan, atuh ari ujug-ujug euleum waktosna kabujeng seep wadia balad dongeng Ki Agus Jago. Keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.